Para mitra nuju ngadangukeun dongeng ataupun nuju ngabandungan dongeng nuju judulna nyaeta Randa Beng Serat karangan Kileuksa. Mang Jaya sapara kanca di Mang Jaya Official ngaturkeun nuhun kalayan atas nami admin sareng kru di Mang Jaya Official ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mugi-mugi dongeng-dongeng nu diangkat di Mang Jaya Official ieu tiasa katampi kalayan kabingahan. Seueur rupi-rupi dongeng Mang Jaya para mitra sadaya tipe nu kumaha sareng sajabina aya nu seneng aya nu henteu nya pantes we da namina ge karesep para mitra. Karesep teh tiasa dinaon teh tiasa dipaksa-paksa itu resep tos eta resep kitu teu tiasa dipaksa-paksa. Dan admin ngahaja para mitra ngadugikeun ieu sadayana ka mitra ieu teh etang-etang perbendaharaan dongeng-dongeng Mang Jaya nu aya nalika kapungkur disiarkeun di radio. Mangga Randa Beng Serat karangan Kileuksa urang lajengkeun teu karaos ayeuna nincak bagian ke-16. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya Official tiasa katampi kalayan kabingahan. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Mangga urang lajengkeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Randa Beng Serat. Teu karaos ayeuna nincak bagian ke-16 ieu dongeng karangan Kileuksa para wargi namina ge karangan atuh ngarang lah ngarang we cenah kitu para mitra namina ge karangan teh buk caosna kitu. Mangga urang teraskeun ieu dongeng etang-etang hiburan pangbeberahmana. Atuh saur Kileuksa bilih nu kasabit nami kasebat tempat hapunten sanes dihaja. Margi ai dongeng teh aku Mang Jaya sering disebatkeun di hade-hade sangkan sae di alus-alus sangkan payus di reka-reka sangkan siga. Geus pasti para mitra aya nu kasabit nami kasebat tempat hapunten sanes dihaja ieu mah mung sakadar karangan. Kitu para mitra sadaya. Deuh. Namina ge karangan atuh ngarang cenah kitu. Atunya kitu deui Mang Jaya ngahaturkeun nuhun ka para wargi oge nedadi hapunten dina kalepatanana dina Mang dongengkeun ieu dongeng. Margi dina Mang dongengkeun ieu dongeng sok aya bae lepat kecap. Hapunten para mitra mangga wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Randa Beng Serat dina bagian ka-16. Ieu dongeng karangan Kileuksa. Mangga nyangakeun. Para mitra kaum dangu, peuting nu sepi jempling jadi saksi kana ucapan Nyi Sari. Yen manehna bener-bener teu suka ka Mirja malah matogmo dicaritakeun hareupeun jenisna. Geus kasawang ku sararea oge pisah kumaha heunteuing nyerina hate Mirja mangsa harita. Tapi tetela Mirja hiji pamuda nu kuat kenenahan amarah manehna cicing. Sari coba balikan deui eta omongan teh. Nah teu salah ngucapkeunana. Na teu ngalinur maneh teh Sari. Mang Ading hayang ngajentrekeun pisan kana pamadegan Sari. Nama kitu percaya Bapak kuring madacan sare. Teu ngalinur kuring teh henteu pikun piraku rek salah ucap. Jadi bener pamadegan maneh teh kitu. Teu pinu gawe Bapak. Nyi Sari jiga nu nekad. Kakolot wani ngalawan. Be, kitu geuning mana si Sari teh kumaha ieu mereskeunana. Da piraku rek diantep onaman mah. Mang Ading siga nu beak harepan panoneuteub kabisar mah. Nya memang kudu dibereskeun era ku rarasaan mah lah. Jeung era we kujang Mirja katut sepuhna tapi kumaha atuh jadi kieu jadina nya. Ceuk bisar mah kalah malik nanya. Tungtungna duanana ngaharuleng bingung ku pikecapeun. Bapak mah ulah janten emutan lah sawios deui mah. Abdi nu goreng milik, diri abdi nu sia keun bayar abdi mah moal maksa. Kanu teu suka ceuk Mirja satengah nyungkun. Dari nurutkeun hawa nafsu mah hayang ngajejeleh ka kulawarga Mang Ading. Ngan bae Mirja ge nyaksian sorangan ari kaayaan kanyaah kolotna mah sakitu gedena. Ih kelanan ujang ulawa kaeleh ku sakitu, ujang teh lalaki panjang lengka, seukeut deuleu. Piraku rek ngeplek jawer ngana rejangjang, piraku rek eleh ku ata-ata. Singkil anguran mah petakeun akal tareka. Mang Ading ngagedean hate Mirja tapi celengkeung teh Sari nempas. Pek we singkil kuring da moal beunang digampang. Heuh kuring rek pasrah ka Mirja tapi dagoan ke, tapi kasirungan disung. Dagoan nepi ka orai tanukan, dagoan nepi ka hayam sisitan. Masya Allah. Ulah kitu nyarita teh Nyai. Mang Ading ngusap dada bari istighfar. Teu panuju kana omongan anakna nu kasar. Nyai teu beunang dikurang sawah, teu beunang dipika memeut, teh mal Mirja. Yang simet mah lah kudu daek ngobor ka sawah. Lawas simet pare mun hayang nu gede,
Alaan simut gadung jeung simut kudang. Nyai mah teu beunang dirangkong kolong atuh teu beunang dipikahayang. Mirja teu bosen ngomong. Hayang-hayang mah asal daek we newak ti kolong kade ti eta kana taina bisi teu bisa hudang deui. Mang Ading jeung Bisar mah silih pelong teu wani nempas kanu keur silih tempas. Hayang kapalna, hayang kapalupuh nangtung, hayang geura kapimili. Bilik carang tihang doyong teu betah nyicinganana. Nya belut sisit sabadarat kapirarai salabina. Orai badul teu payu lah, meujeun we mu dikampak mah. Ih, kemang bodas buah buleud ngaruknya pipikiran. Jeruk purut, jeruk jamlang, teu ngeunah dihakan, pait peuheur, lir Patrawali. Tema Nyi Sari kawas nu mapatahan. Be, silaka tuh bapak maaf di mataluk lah. Cek Mirja bari ngusap beungeut jajantung ratug menidag digdug hatena sumebelah. Nya sing sabar we ujang. Jalmi sabar mah kakasih Allah. Temal Mang Ading teu boleh ngalelemukan hate Mirja. Taak balah da geuning tuang putra teh. Leuwih teuas batan cadas, leuwih pageuh batan taneuh, leuwih kuat batan gajah. Namun abdi hayang laksana kudu kumaha akalna. Keun ku bapa urang akalan ujang mah geus teu kudu loba pikiran. Jung geura kulem sing tibra Nyi Sari rek dipapatahan. Mangapa mugi-mugi sing hasil Pak. Mirja cengkat bangun lungse beungeut pias lir mayit hirup. Ari Nyi Sari jebi ngahina. Ka Mirja anu ngabeng beos lir eleh tarung sedengkeun Mang Ading tuluy mikir neangan akal keur meruhkeun hate anakna. Sari ari maneh kumaha pipikiran teh ieu? Nah beteu ngagugu kana papatah kolot. Rek ngagubrageun ka indung bapa. Cek Bisar mah bari molotot leungeun ngageter bakat ku ama. Teu rek nyilakakeun kolot da teu aya dosa naon-naon, kuring mah mata kitu teh ngabela diri. Da mung dipaksa piru sama da kuring ge boga keneh harga diri jeung deui mun kuring dirag-ragan talak 3 ku Mirja moal rugi jeung moal kaduhung sarta moal ngagubrageun kana darajat emak. Sabab kuring geus nyumponan ka hayang emak, geus ngalaksanakeun ka hayang emak jeung bapa. Daek dirapalan kawin ka Mirja. Soal hade jeung teu mah kuring nu kawasa. Sari, saha nu ngapagahan ka maneh nepi ka wani kitu nyarita teh? Batin kuring pribadi we mah teu sukaeun dipaksa piru sama. Mun kitu mah sia teh ngawiwirang ka kolot meureun nya. Hayang di tatalah. Di babak meureun nya, dilulus aku aing deuleu. Bisar mah nangtung bari nulak cangkeng panon molotot menibun ceuli. Pek wae emak kuring mah ikhlas keneh, paeh ku leungeun emak jeung tibatan pasrah ka si Mirja, prah kuring geura paehan ridho, kuring mah ikhlas lillahi taala. Nyi Sari ngasongkeun beuheung nangtang pati ka indungna. Bisar mah teh samar polah da teu wani anu sanyana mah. Meungeus diuk Sar mah meungeus. Meungeus diuk meungeus. Mang Ading tambah jengkel atuh gek Bisar mah diuk beungeutna geuneuh. Sari jawab ku maneh. Hayang kumaha maneh sanyana? Kuring mah minta talak 3 da geus nyumponan jadi pamajikan Mirja, kuring mah teu suka teu ridho moal ngaladenan Mirja. Mun majeng bapa maksa kajenting ngunculungkeun maneh ka sumur. Astagfirullahalazim. Sing eling sia Sari. Bapa jeung mah kudu eling, nah anak teu suka beti paksa-paksa bae. Nah anak rek disaruakeun jeung barang dagangan. Nah kuring teh rek dijieun boneka hirup ku bapa, keur naon atuh make diingu arek disangsara batin mah. Geus we peuncit sakalian sina paeh ngarah emak jeung bapa teu pusing pikir. Jempling harita Mang Ading jeung Bisar mah kasedekeun. Teu wani nuluykeun omonganana atuh Nyi Sari asa meunang tanaga pok deui nyarita. Isukan kuring rek indit cakaparan-paran kajaba mun Mirja turun ti imah ieu, kuring daek cicing di dieu. Manehna ngancam ka kolotna, "Nyai anak bapa, ulah kaleulebihi ngalamun teh bising katuliskeun jurig, ulah kitu anak sing karunya ka bapa jeung emak." Kuring rumasa gede dosa teu satia kana papatah kolot. Kuring hayang ulang nerima ka kolot tapi kuring teu kuat di kitu-kitu ku kolot mah. Jadi kahayang hidup teh kumaha atuh jadi cing sebutkeun. Mang Ading siga nu linglung jeung pohoan kalah nanya deui kitu. Serahkeun kuring mah pasrahkeun jeung Mirja, pisahkeun jeung Mirja. Keun bae rek raranaan ge da moal matak pohak awak. Mana geuning kitu anak urang de cing kudu kumaha? Bisar mah ukur carindakdak. Teu daek ngajawab atuh Mang Ading oge jempe bingung ku pikeun sapeun. Kacaturkeun Mirja sanyana mah abus ka kamar ge teu sare, sabab rek sare ge teu bisa pramitra dadina kaayaan kitu. Kahiji hate teu tentrem, kadua panasaran hayang ngadengekeun kana obrolan Sari jeung kolotna. Nu tetela narik pisan kana atina nimbulkeun kapanasaranan. Tungtungna Mirja sadar yen manehna moal aya gunana, manajan maksa-maksa oge ka Sari.
Nages puguh teh sukaeun atuh terus bijil deui ti kamar nyamperkeun ka Mang Ading bari nyarita. Mak, bapak abdi ge lah aya di dieu ngan sakadar ngaheurinan jadi panghalang kana katentreman kulawarga di dieu. Taku kituna abdi mah ayeuna saja amit mungkur we saja miang memeh diusir ku Sari. Nah make nyarios kitu Ujang, nah naonan eta teh? Ulah nyarios kitu Ujang. Teu naon pa margi abdi mah rumaos we taya araheunana. Sanajan lami di dieu ge ukur namahan balangsak kana hate teh. Ayeuna dieu tos terang pamulut Sari teh hiji nyatan hayang talak 3. Bener eta pisan nu diharapkeun kuring oge, prak laksanakeun. Ulah rek diengke-engke. Tema Sari atoheun pisan. Uguh Mang Ading meni asa digencet ku batu segede telembung. Tina awahing para mitra ku ngarasa kaget jeung haneueul. Era pacampur jeung bingung yang hareupanana, tapi dalah dikumaha. Dasanya nama manehna ge jengkel, utamana pisan mah lamun eta kajadian tumiba ka diri manehna. Mana kitu geuning eta teh? Mang Ading kalah nepakeun ka Bisarma. Siga nu embung mutuskeun ari Bisarma teu nemalan. Kalah ngeluk tungkul mikiran pijawabeun. Ulah siremutan Pak, ma udah abdi ge moal minta naon-naon, moal ngaharepkeun itu ieuna ka kulawarga Bapak. Margi ieu mah sanes lepat Bapak, sanes lepat Ma, oge sanes lepat Sari. Nu lepat mah abdi keneh. Maksakeun hijihan nu teu dipisuka ku batur. Da kitu permios moal ngadaguan siang. Ayeuna bade pamit, ceuk Mirja tuluy cengkat bari ngancingkeun baju. Sajongjongan mah jempe para mitra, Mang Ading jeung pamajikanana ukur mencrong ka minantuna. Nu abus deui ka kamar rek meresan papakean. Sedengkeun Sari marah mai bunga sabab kahayangna geus beak beukes bekas. Sarta digugu ku Mirja. Ma, Bapak ulang ngahalangan kanu rek mulang, bisi teh sukaeun mah. Sabab karasa ku kuring dihalangan paniatan teh berat, ceuk Nyi Sari. Jempe sia Sari sia mangawiwirang ka kolot barina oge. Mang Ading nyentak bari mun neulik. Ngadenge kitu Nyi Sari meni ngalenyap para mitra. Tegenah hate terus nyingkah ninggalkeun kolotna bus ka kamar Ma Ijem bari teu loba carita kasampak Ma Ijem keur ngajentul dina kasur ngadedengekeun anu hoghag di tengah imah tapi nempo Nyi Sari abus mah teu ngomong siga nu kasima. Ari Mirja terus muntel papakean ku jimpo nu kaparengan aya di dinya dina dingkul. Pakean manehna bes-bes kana buntelan teu ieuh ditulap-tilep geus jeung dibeberes pokona mah asal kabawa we. Pileuleyan renyang panganten lah, ku aing kapaksa ditinggalkeun sia teh. Ceuk hate Mirja bari tuluy ngajewang buntelan di jingjing bari narik napas jero. Ret kana kasur, ret kana bantal nu pabalatak, ret deui ka sabudeureun kamar. Geus kitu tangah netep ku lamun nu abut-abutan, urut ditaekan ku manehanana, lenyap hate sumeblak sabab kajadian kitu teh bet jiga nyiksa kana batina. Namahan kawiwirangan, teu wani lila-lila di kamar buru-buru kaluar bari ngajingjing buntelan. Jen ngajanteng deket lawang kamar pok nyarita. Bapak, ma abdi hapunten permios. Leos muru lawang katepas berai panto dibuka leos indit. Mang Ading jeung Bisarma teu nemalan kalah kamureleng kanu indit. Di barung ku hate ratu ngawawaas poe isuk. Mun eta kajadian geus kanyahoan ku basura sarta kadenge ku umum mana temen geunjleungna matak jadi ibur salalembur ear sadesa. Magar aya Rana Beng Serat para mitra. Tos dugi kana dongeng na Rana Beng Serat teh para mitra. Si horeng Nyi Sari nu jadi Rana Beng Serat teh aduh. Nah bari ditarosan gitu. Iya, Wang Jaya ge dieuna pangheulana daftar ya para wali. Mangga urang teraskeun para mitra. Keke dugi ka mana atuh itenya lah. Ai kieu ye seueur pisan. Sempal guyon jadi sok kalangkung, mangga urang teraskeun. Angin peuting jeung sora jangkrik kadengena ku Mirja siga nu ngabangingik milu ceurik. Milu sedih jeung nalangsa ka manehna, lengkah nu nganung kabingung. Mapai jalan nu taringgul matak ti tatarajong, kawan tuker poek bulan. Mirja ngingkig taya kasieun pikir gilig niat buleud saja ngaleupaskeun Sari tina cangkinganana. Dabongan kalah matak sedih jeung wiwirang. Beuki lila beuki jauh ti imah Mang Ading dilegleg poekna peuting. Kasedih kabawa angin, kasusah kabawa lengkah, jajab Mirja nu nalangsa rek balik kabunut ka tempat indung bapana. Kacaturkeun para mitra Mang Ading jeung Bisarma sanggeus rada lila kakara sadar yen manehna geus kalingitan hiji kulawarga anyar nyatana Mirja salakina Nyi Sari alias minantuna. Sari, aduh Sari ka dieu sia. Mang Ading ambek-ambekan beungeutna geuneuk lir beusi atah beuleung. Bisarma ukur menghap renghap ranyug campur bingung. Nyi Sari memang satria manehna digeroan teh buru-buru nyamperkeun. Srog ka kolotna
teneng ludeng taya kasih. Ulah amak Pak, sabab kukuring teges kaharti. Jeung kajudi Bapak bakal ngerasa dibibiran ku anak. Mun Bapak teu panuju kakuring gerak ragragen hukuman nu berat, najan dihukum gantung dibuang tinggi ceuk paribasana moal rek ditolak. Rek disiksik dikunyit-kunyit dicacag diwalang-walang mangga teh teuing. Abdi mah nyangakeun beheung teuk-teukeun suku genteng belokeun ti korogorokeun. Mangga ceuk Nyi Sari. Atuh Mang Ading asa kapiheulaan babar da nya manehna teh ambek pangna nyalukan teh rek nyarekan, tapi cana naon geus narima kecap kitu, tungtungna ambek kabengung kakerot bari molotot. Rek kasar ka anak teu wani sabab geus kataksir Nyik Sari bakal nekat. Mang Ading harita nyarita deui. Sari teh sangka maneh bakal meta kitu. Bapa mah teu satuju kana karep maneh nu nekat jeung gagabah. Ngarah naon atuh maneh teh? Ngarah bebas atuh Pak. Ngarah teu kasiksa batin sabab kuring mah teu suka moal daek dipapaksa kajen pae sakalian. Sari, lamun ngomong ulah sok nyebut-nyebut pae sabab eta mah lain urusan manusia. Nya, amak mah amak we atunya teu kudu mojok ieu kana perkara pae. Mah masuk kukurayeun ngadengna oge bisar mah para mitra. Harita teh ngengklokan kana carita anu jadi salakina. Ya sabab mah jeung Bapa geus teu bisa dibawa badami. Mikeukeuh maksa mirusa ka kuring atuh kuring teh teu boga ajen diri hirup teh asa leuwih hina batan hayam. Nah, make nyebut kitu sagala rupa ceuk Mang Adi. Kuring kungsi nyaksian emak rek ngajual hayam hargana 1.500. Ceuk nu wali wani 1.000 ceuk mah keukeuh sakitu. Akhirna hayam tulus dijual sabab teu akur hargana. Jeung nu meuli teh ciri yen si hayam boga ajen diri dibelaan keneh ku emak. Tapi kumari kuring dipaksa kudu kawin jeung Mirja, pada eta si Mirja geus gede merena. Sarta ketempo kolotna beunghar, jadi kuring teh asa dijual payu. Geus, ulah kapanjangan nyarita. Mun bae da ayeuna mah geus kajadian. Kitu kieu ge moal bisa dibalikan deui. Tadinya we kajang Mirja ieu lah. Geus turun ti imah manehna geus puguh kitu nya. Ayeuna mah geus kari ngadaguan akibatna we sarta kudu warani yang hareupanana ieu Kang. Sajeun lah ari kitu mah peukeus yang hareupan. Kumaneh Sari mun aya itu ieu kudu wani yang hareupanana. Wani berbuat kudu wani bertanggung jawab. Mang Ading sapikiran jeung bisarna. Kuring teh sieun teh hariwang Bapa oge emak. Biasanya dia teh hayang kawin, keun bae moal burung di sing hareupan. Cek Nyi Sari. Terus tengkat bus ka kamar goledag ngagoler bari ngareureuhkeun kacape. Kajadian bisa itik ge jadi gangguan kana pikiranana, malah kalah kabunga asal leupas tina bang balik negara. Mang Ading jeung bisar mah lain beak picaritaeun tapi hariwang bisi namahan cilaka. Antukna duanana jerempe teu nyaritakeun anu tadi kajadian, duanana arasup ka kamarna bari mawa kasusah jeung kabingung. Peuting eta asa jempling hawa tiis mata kabulusan langit semu angku bentang nu temong carang. Komo bulan mah teu temong jangkrik reang di sarada. Di sawah kadenge bangkong nu raong menikang kengkong. Harita kira-kira pukul 11 peuting lemur campak geus jempling. Pangeussi sarare tibra, tapi aya di antarana nu nyaring keneh nyatana tilu rona nu keur gunter ngobrol di gardu, bari nyang hareupan durukan keur tambah tiris. Rona sanyana mah 5an ngan 2an teu datang. Sabab aya halangan ari nu datang teh Mang Ajo, Sardi jeung Adim. Tiluan diharudum sarung sirahna buni di bulan anu ngarah teu teuris teuing. Di sore keneh can kawani ngider, can kungsi ngider ngarona lemur kalah ngarobrol di gardu. Sagala dicaritakeun di barungku sempal guyon. Sardi jeung Adim pogotna keur ngabandungan obrolan Mang Ajo, nu nyaritakeun pangalaman mangsa keur ngora. Ngadongeng deui Mang lah tamati iseun Mang, ceuk Sardi. Oh, tamati tiris mah geus wae seuneu ieu mah teu ngalamun ngarah aya piseurieun sing sok ngadongeng Mang. Temal Adim bari nguliat sangkengna ngaderek. Oh, dongeng mah loba, tapi bingung milihna Mang teh. Nah dongeng naon nuluyu jeung kaayaan ayeuna? Mang Ajo teh leh omong. Padahal mah geus beak picaritaeun da tita tadi ngarahul bae. Percayalah ka Mang mah kuring geus nyaho ye. Turunan Mang Ajo teh palinter ngarahul. Aya turunan pantun, Sardi seuring ngabanyola. Ih, kamana wae nyarita teh. Ceuk saha Mang tukang rahul, mun banyolnya da sok unggal poe ge. Mang Ajo teu sukaeun disebut tukang rahul, padahal di tadi ge ngobrolna teh loba rahulna alias loba bohongna.
Nyamung disebut tukang raos sok atuh ngadongeng deui sakala atau bababad atau zaman kerajaan atau dongeng sasatuan atawa naon we lah tama jembring teuing. Sardi menikeukeun nitah ngadongeng para mitra sadaya. Nyaheug wae da dongeng mah loba tapi aya syaratna. Naon syaratna mang? Sardi menigiatna keur. Babari syaratna mah asal bisa neguh tarucing. Mun tarucing timang kategung ge diburuhan ku dongeng. Oh, ditukeran ku dongeng. Mangma kawas lah si kabayan we lalampahan teh dagang gentong ditukeran ku dongeng. Temal adim bari nyereng. Dongeng teh mati mun bisa makena mah bisa mawa kana kahirupan. Sok ayeuna jawab heula na sanggup mun kitu. Sanggup lah. Temal Sardi jeung Adim. Mun tarucing kateguh mangrek dongeng minang kaburuhna. Tapi mun tatarucingan teu kateguh moal. Heug lah satuju, poklah caritakeun kumaha tarucingna. Ieu di coba jawabnya. Naon bedana susu ibu jeung susu kaleng? Sakitu tatarucingan teh coba pikiran. Cek Mang Ajo. Babari teuing atuh kitu mah. Enteng eta atuh lain tarucing. Obrolan budak satepak, babari cetek teh kuku lah. Cek Sardi. Semu ngoa kituna teh bari nyokel tai tina kukuna. Ulah waka ngahina. Sok pikiran heula mun geus kapanggih sok jawab. Naon eusina cing? Mang Ajo tetep ayem. Maneh kan jawab dim? Sardi ngareret ka Adim. Sok ke maneh heula mun maneh taluk keuing dijawabna. Temal Adim bari nyerenge. Kieu mang jawabna teh. Ari susu ibu mah cangkangna leuleus, jeung lihat ari susu kaleng cangkangna heuras jeung mata karaheut. Tah sakitu? Bener teh mang? Sardi molohok ka Mang Ajo. Salah. Aduh. Naon eusina we? Sardi ngareret ka Adim harita teh para mitra sadaya. Menang uing milu ngajawab mang? Nyatang tuh menang mah paek geura jawab naon eusina. Kieu mang lah. Adim kerung bari mikir curugna napal dina halis. Tuluy peureum sakedeung pok nyarita deui. Ari susu ibu mah luhureun bujur, ari susu kaleng mah hanapeun bujur kitu mang. Pokona mah pasti bener kuring mah lah. Bari ngaheheh bari seuri. Salah lain kitu sabab hubunganana jeung bujur. Alah. Salah deui wae bet salah wae kumaha tuh mang? Adim kerung. Oh teh anu jawabanana nu seje naon bedana cing. Sardi jeung Adim ting haruleng para mitra ciga nu nyaan mikir keur kitu cakakak Sardi sore sorangan Mang Ajo neuteub bari nyereng. Barang ningali Sardi nya kakak seuri. Atuh Mang Ajo tuluy nyarita. Boga keur jawabna di. Mangih mang, kieu jawabna teh mang. Ari susu kaleng mah teu bisa dipake nyingsieunan, ari susu ibu mah bisa. Kieu geura ieu. Nyingsieunan naon tara puguh teuing. Oh teu asup akal maneh mah jawaban tadi. Nyingsieunan naon susu kaleng? Ai susu ibu. Adim sarua nyalahkeun. Sok terangkeun di naon alesanana. Kieu mang, Adim aya dongeng nya. Dongeng enteng ye. Hiji peuting aya bangsat rek ngabadog. Memeh ngabadog nong heula tina lilik. Mah sarare. Badang geus sidik si bangsat ngabari gidig lantaran nempo orok sagede bapana. Terus mundur bari nyarita lalaunan. Kieu pokna teh. Waduh. Orokna segede kitu segede. Kumaha bapana cenah. Wah, mah tulus maling teh. Bising bapana keur nyaring. Da kitu ceuk si bangsa teh. Barbat teh lumpat da sieuneun ku orok gede. Kieu mang. Matak susu ibu mah bisa dipake nyingsieunan. Susu kaleng mah henteu. Kitu ceuk Sardi. Bari lungak lingek seuri sorangan Adim kerung deui teu ngartieun. Kumaha di maneh nasieun kunaon si bangsa teh? Jeung di orok naon sagede bapana? Balak sia wah. Harita susu ibu keur dikenyot ku orok gede alias bapana. Ari ceuk si bapana si bangsat teh ceuk si bangsat. Rek sagede kumaha bapana cacakan orokna sagede kitu. Jadi bapana teh dihangka orok kitu. Ieu nu dipikasieun teh. Pada ngobrol pisan pada usan asli Bandungan ku aing teu asup ajawaban eta mah lah. Adim teu panujueun tapi bari nyerenge. Ulah kamoyok tanyakeun heula kan boga tarucingna. Cing punten mang. Bener tah henteu? Aya benerna ngan lain eta nu dimaksud ku mang mah. Jadi Sardi jeung Adim kudu neangan di jawaban nu bener-bener pas. Waduh naon atuh Dim pek make mikir euy. Ngarah meunang dongeng, mun teu kajawab mari pu urang teh. Sardi talukeun teu bisa neguh. Ngarek mikir heula pira ku teu bisa neguh. Begitu-gitu acan mah sabab tarucing mau babari ieu teh. Salah kudu ulang mikirna. Cek Adim bari nepak tarangna semu agul. Buktikeun hanyaan babari ulah sok sombong si Adim. Kieu manginya ari susu ibu diwadahan dina ibu, ari susu kaleng diwadahan dina kaleng kitu meureun. Cek Adim salah. Nah mana tuh nu benerna?
palang siang memang gitu nyaho da buktina kitu salaki lain. Adim heran. Oh naon atuh mang sok bejakeun atuh. Kuring mah taluk we keun bae lah teu dibere dongeng ge. Sabab jeung tibatan mikiran untuk kapikir mah mending taluk we bising botak. Sardi eleh geleng. Nyaan geus taraluk jang, cek Mang Ajo bari nyerenge. Nyaan malah uing taluk. Ulah bakat taluk umang dibere jalan saeutik coba teguh sarta tilik tina segi mangfaatna eta barang sok pikir deui. Cek Mang Ajo mere keneh kasempetan ka Adim jeung Sardi. Ah taluk lah teu kapikir. Sardi keukeuh teu wanieun. Kumaha maneh Dim? Sarua taluk mang lah. Atuh kieu jawabanna teh. Bedana susu ibu jeung susu kaleng jelas pisan komo mun ditilik tina segi kamangfaatanana. Kieu bedana teh jang. Ari susu kaleng mah eusina diinum ku kolot, wadana dipake cocokan budak. Ari susu ibu mah eusina diinum ku budak, wadana dipake cocokan kolot kitu jang. Sardi jeung Adim colohok mimitina mah. Sanggeus cacap ngomongna Mang Ajo duana pating cak kakak seuri pipingkelan. Malah Mang Ajo ge kabawakeun seuri. Hatena bunga sabab tarucing teh teu kateguh ku Sardi jeung Adim. Aya dewe dong itrai tarucing. Parupa ya Kileksa mah. Tetela euy ah. Alah keneh ku kolot panjenengan teh kadinya losna euy. Da tadi ge sanyana geus kapikir ku dewek teh ngajawab ganti kitu teh. Ngan acan pok we kitu. Cek Sardi ngeunah seuri. Wah, belegug we sia ulah yang disebut pinter. Sia mah atuh ngendag-ngendag bari mulungan. Cek Adim bari terus ngahehe. Geus jang ulah panjang teuing seuri. Sabab mang mah mere tarucing teh lain sakadar keur tambah tiris tapi ngandung maksud nu tangtu. Mawa niat nu sampurna nu matak urang lenyepan nahan naon gunana eta tarucing. Geuning aya gunana. Adim daria kitu deui Sardi panonna melong ka Mang Ajo. Naon mangfaatna keur kuring masalah ku pamuda, Mang? Kieu jang sok bandungan. Dina enggoning hirup kumuh manusia teu leupas tina pangabutuh jeung kahayang pikeun nyumponan pangabutuh. Manusia usaha sateka pola. Mun teu hasil usahana dipake nyumponan kahayangna, tah kitu. Antara pangabutuh jeung kahayang aya di hiji syarat nu kudu diayakeun nyatana bahan. Lir ibarat urang hayang imah atawa butuh imah pikeun nyumponan eta pangabutuh urang kudu ngayakeun bahan. Ari bahan eta pan rupa-rupa teu cukup ku sarupa jeung deui bahan eta gumantung kana kahayang nu rek diudag teh. Mun hayang imah meureun meulian bahan imah. Kayaning kai, awi, batu, kenteng jeung sajabana. Atuh mun hayang baju meureun meuli lawona. Mun hayang dahar meureun meuli beasna. Jadi pikeun nyumponan pangabutuh jeung kahayang urang teh butuh bahan. Mun geus aya bahan, urang kudu nyaho kana mangfaat eta bahan. Sabab mun teu akur jeung mangfaatna moal nyugemakeun. Naon hubunganana antara tarucing nu tadi jeung bahan nu dicaritakeun bieu? Maksudna ujang. Dina nilik kamangfaatan bahan masing telik, ulah gagabah jeung lalabora. Sabab hiji bahan kagunaanna teh teu sarua, merlukeun pamikiran nu apik. Contona kieu. Bungkil ceuk tukang ngampa minyak suuk mah hampas, hartina kapiceun. Da manehna ngarah minyakna, tapi eta bungkil ceuk tukang tempe atawa oncom bahan pokok. Sabab eta bungkil bisa dipake nyieun oncom, terus aya deui kueh bulukan atawa wajid bulukan sok disebut goreng da moal ngeuna. Tapi buluk teh ceuk tukang oncom mah perlu, sabab lamun oncom teu bulukan goreng. Tah palabah dieu urang kudu bisa ngaji tina urusan kamangfaatan. Ulah waka moyok, ulah waka nyebut goreng, ulah waka miceun ka hiji barang nu can ditaliti sacara apik. Sabab hiji barang ceuk sapihak mah runtah, tapi ceuk pihak sejen mah mangrupa bahan pokok anu kacida pentingna. Lir ibarat tarucing tadi, ceuk bapana mah kaleng susu teh runtah, sabab geus teu kapake da eusina geus beak, tapi ceuk anakna mah lain runtah tapi bahan pokok utama pikeun dijieun cocokan. Kitu. Nah, dijieun naon teh keur nyieun dog-dog rereogan, nah digagangan dijieun rorodaan atawa kumaha we ieu mah. Keur nurutkeun pangabutuh budak. Tah kitu jang kaharti meureun pi ka dieu. Mang Ajo rutret ka Adim jeung Sardi nu duaan ungut-ungutan. Arti mang bener aya hubunganana jeung pangabutuh urang. Tapi kudu kumaha ngalenyepanana jeung kumaha nerapkeun dina kahirupan sapopoe. Sardi kataji ku obrolan Mang Ajo. Kieu jang. Urang teh manusia nu diciptakeun ku Allah nu Maha Kawasa, kalayan sampurna. Naon sababna disebutkeun manusia makhluk nu sampurna? Kulantaran dibere akal jeung budi.
akal jeung pikiran pikeun ngabedakeun antara manusia jeung makhluk sejen teh. Manusia boga akal, boga kekuatan luar biasa, sababaka sanggup ngarobah hiji bahan jadi bahan sejen rupa-rupa warnana pikeun nyumponan pangabutuhna. Contohna tina sampo bisa jadi aci, bisa jadi ongok, bisa jadi kiripik, bisa jadi oyek, bisa jadi peuyeum, jadi getuk lindri, jadi comro, jadi macam-macam lah. Tak ieu hiji hasil olahan akal jeung pikiran. Palebah dieu urang kudu nganuhunkeun ka Allah nu Maha Welas tur Maha Asih, sabab urang geus dibere akal. Dari nu beukieun makana sampo loba bedul jeung hayam ge beukieun, tapi bedul mah teu bisa ngolah kop atah da teu boga akal. Bener mang lah kaarti lah terus kumaha? Adi mengengklokan. Harita Mang Ajo neruskeun deui dongengna. Ayeuna urang salaku manusia boga kahayang jeung boga pangabutuh. Baik gunakeun akal jeung pikiran geura mangpaatkeun sumber daya anu aya di desa urang. Sakabeh bahan anu geus disayagikeun ku Allah, sagala rupa disadiakeun keur manusia. Tinggal ngolah ngagunakeun akalan tah eta. Ari bahan teh rupa-rupa upamana ilmu, jalma-jalma nu boga keahlian contona guru, ulama, dokter, tukang batu, tukang kayu, tukang ngaragaji jeung sajabana. Terus batu, cai, taneuh, tatangkalan, bebeutian, bubuahan jeung sajabana. Tah eta pan loba di desa. Sarta pirang-pirang jumlahna pek olah, pek pikiran, pek ala manfaatna gunakeun pikeun kapentingan urang. Tah kitu pikeun nyumpunan pangabutuh jeung kahayang ngan dina nilik kana kamangfaatanana kade kudu apik jeung taliti ulah gagabah ngarah ka rasa mangfaatna. Ku jalan ngagunakeun eta bahan insyaallah pangatpuruh urang desa bakal kacumponan. Asal urang daek ngolahna, daek ngokolakeunana kade ulah salah paniatan sabab loba nu kitu upamana para pamuda bring arinit ka kota nu tujuanna cenah rek neangan pagawean. Padahal mah di desa ge teu kurang-kurang pagawean asal urangna daek ngagunakeun akal jeung pikiran pikeun ngolah bahan nu geus aya. Urang ulah neangan pagawean kanu jauh tapi kudu sanggup nyieun pagawean di desa pribadi pikeun ngabajukeun desa sorangan. Gali rupa-rupa bahan nu aya di desa teu kurang-kurang atuh asa ulang mikir. Nanya kitu teh we hanya ka waktuna kaburu beak jang. Mitra.